Ieu mah keur carita nah masalahna ieu Kangjeng Nabi Musa dijaga ya Allah ya Rabbi. Terus datang ka gede dijaga sebab rodek dijadikan pelopor anu luar biasa teu sambarangan. Ke urang dongeng Kangjeng Nabi Musa na kuari di zaman Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya seorang waliullah kutub anu kuabeh ngarujuk kadinya saha Abu Yazid al-Bistam, Syekhul Mursyid seluruh toriko, dek toriko Tijaniyah, dek toriko Utsmaniyah, dek toriko Ghazaliyah, dek toriko Satoriyah, dek toriko Qadiriyah, dek Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, jeung berbagai toriko kabeh ngarujuk ka Abu Yazid al-Bistami. Emang kumaha gitu? Abu Yazid al-Bistami waktu dihamilkan indungna sehat luar biasa. Tapi ketika barang dahar, asal dahar nu teu jelas, bae ngamuk di jero beuteung. Abu Yazid orok kene di jero beuteung indungna dahar nu teu jelas ngamuk di jero. Datang ka kaget indung aku ngamuk budak. Datang ka tikoro utah deui ku amukan Abu Yazid al-Bistami di jero beuteung. Masyaallah karim, urang lamun inget kadinya pohara amat Gusti Allah. Dek kajadikeun seseorang anu istimewa di jero beuteung keneh. Lamun tadi Kangjeng Nabi Musa teu daekeun Yusuf geus kaluar, ja emang tadina ge ti indungna ieu. Ieu mah indungna keur carita indungna. Nginum asal teu jelas, baru dah satu ketika indungna dikiriman ku pemerintah. Di jalan keneh geus ngamuk. Di jalan kene indungna dikiriman ku pamarentah geus ngamuk bae. Wah, cak indungna pasti teu beres ya dahareun nu bakal datang bae ieu. Ngamuk ajol-ajolan, ngamuk. Begitu datang kalawang, wah langsung utah-utahan pamajikanana. Encan ge di dahar geus utah-utahan. Coba cak pamajikanana, cak indungna, inditkeun inditkeun barang dahar ti pamarentah, inditkeun. Diinditkeun ge aja tentrem. Coba Haji Pendi. 180 derajat bedana. Ya Allah ya Rabbi. Nah kos gitulah Abu Yazid al-Bistami nu mantak diangkat jadi kutubul Syekhul Mursyid dari seluruh thariqah. Terus keluarlah Abu Yazid al-Bistami teu pernah ngadahar, teu pernah barang dahar lamun lain nu halal jasa. Bahkan pernah terjadi ketika di Ais, indungna masih nyusuan keneh kan kanyana. Ngadaharlah barang menang pamere nu jelas eta teh pedagang nu jelas pedagangna teu jujur. Begitu didahar ku indungna Abu Yazid al-Bistami di Ais kene can boga tanaga orok beureum kakaratnya 2 poe 3 poe orok beureum bisa nepak kadaharan nu deuk didahar ku indung plak. Namun Haji Pedi weh asana ieu mah ya. Lain deui mah ya. Kageteun indungna ge ya Allah ya Rabbi. Munajatlah indungna ka Gusti Allah ya Allah ya Rabbi abdi teh ieu ngandung budakmu ieu kok aya perbedaan. Nah Gusti selalu berontak bae di jero beuteung hingga ketika abdi rek barang dahar hiji dahareun ieu teh ko ditepak aya naon Gusti abdi nyuhunkeun petunjuk Gusti langsung petingna sare indungna ngimpi kapanggih jeung Gusti Allah ya Allah eta ngimpi urang mah jeung kuntilanak uyang aing mangimpi urang mah sakunaon itu urangnya sarengkosan aing ngimpi diundang budak anjing hideung. Aduh, ada nage hudang aing pita tadi aing hudangkeun capek aing. Impian urang mah kos kitu bae. Gimana kumaha tah? Eta teh geus disimpulkeun bae teu nyaritakeun kos kumaha ngan disimpulkeun eta langsung ti Gusti Allah. Cak Gusti Allah wahai Ibu Yazid kaula deuk ngajadikeun hamba kaula nu ngaran Abu Yazid al-Bistami urang Bistam melalui rahim anjeun ku kula deuk dijadikeun manusia nu pangsucina sadunya setelah nabi kaula mantak dijaga ku kaula di jero beuteung keneh ketika anjeun deuk barang dahar nu teu jelas jana berontak ku dijaga ku kaula masyaallah maha kawasa Allah.
Iyalah wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbi. Tinggal kuari introspeksi jeung diri urang. Mun tadi Kangjeng Nabi Musa seperti kitu istimewana. Mun urang nyaritakeun Tuan Syekh Abdul Qadir sakitu hebatna bulan Ramadan ge puasa. Mun urang nyaritakeun Abu Yazid Al-Bistami Syekhul Mursyid seluruh thariqah seperti eta poharana. Coba ka diri urang geus datang ka mana urang ngadaharan riba. Geus datang ka mana urang ngadaharan perkara-perkara dahareun jeung inu manu teu jelas. Ketika urang jadi pamarentah geus datang ka mana urang barang dahar anu teu jelas selain gaji urang. Ketika urang dagang, ketika urang tani dan lain sebagainya. Bener ge ieu kabeh ge meunang Allah meureun. Mun urang teu bener ku Allah urang deuk dikanarakakeun meureun. Naudzubillah min dzalik wa min dzalik. Maha kawasa Allah ngajagaan hambana. Gusti Allah dijero beuteung kene. Terus datang ka kuari ge nu dijaga ku Gusti Allah. Ya Allah ya Rabbi. Moal kebal deui abdi teh ieu barak menghadap ka Gusti. Ketika abdi menghadap ka Gusti tengah-tengah negara anu keur lain lalagaan ramena. Informasi teh lebih cepat daripada kekuatan cahaya. Terjadi di dia Amerika geus aya, terjadi di Inggris geus aya. Berita-berita tersebut teh ya Allah ya Rabbi saat menjaburna hujan HP nu dijaga ku Allah mah teu hayang. Saat menjamur televisi nu dijaga ku Allah teu hayang. Saat menjamurna riba nu dijaga ku Allah geus teu hayang. Geus lain nyaritakeun haram halal nya geus dibere embung bae ku Gusti. Ditanya ge ieu haram apa halal sabodo siangan aing mah dibere embung bae ku Gusti. Dijaga ku Gusti Allah. Mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah hancur umat teu kumaha. Carita riba geus dihalalkeun, carita haram geus dihalalkeun, berani kuari mah. Lamun urang nyaritakeun tentang maling, korupsi geus ambalaya teu dijagaan ku Gusti Allah. Mun urang nyaritakeun tentang mabok zina geus teu dijagaan ku Gusti Allah. Kaheureuyan mata jeung ceuli geus teu dijagaan. Sol Allah Maha Kawasa Allah biizni Rabbi aya jelema nu bertahan. Hampangeun ku kawasa Allah, hampangeun ku irodat Allah, hampangeun ku kekuatan Allah, hampangeun ku daya Allah. Seakan masalah nyanggakeun sadaya-daya mah di maneh kula-kula ih nya teu hayang ieu cacak-cacak nu dijagaan ku Gusti Allah deuk pikumahaeun ku. Lamun di Pandeglang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur sa Pandeglang. Serang nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Serang. Tangerang mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Tangerang. Jakarta mun eueuh nu dijagaan ku Gusti Allah ajur Jakarta. Ngan aya kene nu ku Gusti Allah dijagaan nu hampangeun. Mamawa kaapikan kawaroan teu kudu nyaritakeun di kitab teu geus kitu bae ku Gusti Allah. Jauharna zatna diciptakeun sakumaha Allah nyiptakeun Abu Yazid Al-Bistami. Embungeun ti jero beuteung kene. Sakumaha Allah nyiptakeun Kangjeng Nabi Musa embungeun barang dahar. Sakumaha Allah nyiptakeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam babarieun Gusti Allah. Masyaallah karim. Jadi ulah khawatir emang nang Allah kabeh ngan urang ulah cicing terus berjuang mah ngomong haram terus bae nu haram mah didegekeun jeung teu didegekeun lain urusan urang. Mata kiai teh ya selip saeutik dina nafsuna. Kumaha nafsuna asal teu ngaji bae kanyana bendu. Urusan ngaji teu ngaji mah teh ulah dipake ke bendu nafsu di dinya mah. Urang mau nyaritakeun kiai anu oh alhamdulillah, kiai anu oh alhamdulillah. Itu negara si eta salat kene alhamdulillah teu kudu ngaji ka urang asal salat kene wauheun berarti ka Allah. Henteu kudu salat ge cilok ngaji ka aing mah teu ngamurid ka aing, teu nyahoeun aing mama meureunanan. Puguh aing geus angkat buya. Teh nafsu takos kitu teh nafsu. Geus tembutanya teh geus henteu sinergis. Henteu harmonis antara kiai murid si itu ngaji ka anu henteu ngaji ka aing celok nanya. Nyana embung kapanggih dina ondangan dina naon embung kapanggih. Mung aing mah kiai eta bongana. Bongana teu beres. Perbedaan puasa bae jadi teu ngomong. Ge atah amat sih sarua deuk ka Allah. Perbedaan soal puasa beda sapoe. Kok hayu teu nanya sih mongan nya mah makena nu kos kieu teh bae. Tayang, aing mah tayang wau nafsu.
ibadah ke Allah mah tuh. Oh nyana make anggeran. Oh urang anggeran ieu atuh masalah aja sarua ke Allah atuh. Adapun ke urusan nu narima jeung teu narima nama Gusti Allah kunaon haja teu nanya, malah diomongan ulah sok ngaji kadinya. Beda puasana. Lebaranna beda. Teu aya aing mah. Ye teu nurut cenah mah ka pamarentah. Ye bandingan ti urang pamarentah. Ngagejebur sia. Ngagejebur sia. Ye pamarentah. Artinya ulah dijadikan permasalahan atau hayu aja ke Allah. Gimana jitu wau nafsu teten kos gitu ngaranna di dieulah loba keselipan para kiai. Aya nu deuk lebaran dikunci kapan masjidna. Ieu naonan ngunci masjid. Cenah salah. Ya Allah ya Rabbi nya anak geus jelas bener apa henteu sih? Atuh deuk sarua deuk ka Allah mangga. Allahu akbar sarua perbedaan. Atuh mangga teu baja keyakinan pek bae. Mantak istimewa jasa pemerintah mak menghargai Naksabandi padahal bejadan 3 poe. Oh masalah geus jasa ruah ka Allah. Kunaon atuh aya di urang ribut. Iyalah permasalahan nafsu hayang dituturkeun eta lah nafsu. Ja urang mah ulah hayang dituturkeun ngaji sampaikan urusan. Hayang dituturkeun nafsu ulah hayang dituturkeun asa ngadenge salat eta salat puasa geus alhamdulillah pandakwah teh titah nyahoan ka Allah kuna salat kuna puasa adapun nyana ngaji ka urang henteu lain urusan di papan teu bongan teu ngaji ka aing emang kurang emang teu rok made berkat pan ka aing urusanna teu apa beulit ti berkat maro nah wal baladut thayyibu yakhrujul nabatu bi izni rabbih hate jelema mukmin mah ketika disorot ku wahyu anu lir teu beda jeung hujan percis okos taneuh anu subur tis jararadi kemudian dijaga KBG biidnya Rabbi nu deuk dijadikeun kangjeng nu deuk dijadikeun Tuan Syekh nu deuk dijadikeun Syekh Abi Yazid Al-Bustami bladeuna nu deuk dijadikeun Syekh Asnawi Caringin nu dijadikeun Syekh Ahmad Khatib los ka bladitun nu dijadikeun wali sanga dibere kuat bae ku Gusti Allah cacak-cacak nu kuat di saat kuari wallahu a'lam walladzi khabusa ari kafir mah taneuh anu liat taneuh anu teas disorot ku wahyu ku kumaha ge percis kos taneuh anu pinuh ku batu dihujanan ku kumaha ge teas luar biasa teu daekeun jararadi kitulah kadzalika nusarriful ayati liqaumin yashkurun sakumaha nu ku kaula dijelaskeun cek Gusti Allah tentang hujan jeung taneuh tentang angin anu mawa hujan kemudian diturunkeun di mana sanggeus turun jadi rahmat na ieu nusarriful ayati kaula nu agung ngajelaskeun kana berbagai ayat jang saha liqaumi yashkurun bikin kaum anu berterima kasih ka Gusti Allah nu bersyukur ka Gusti Allah Gusti abdi nuhun anu luar biasa hese nyaritakeun ka nuhunna ka Gusti ngan abdi mah ieu mah dideuleu ku gerak abdi bae di saat batur kafir batur munafik abdi mah alhamdulillah saat batur dararangkal abdi mah alhamdulillah kasorot ku ayat-ayat Gusti ieu sorotan ayat Gusti asup ka jero hate abdi sehingga jadi tarariis engkena jadi kembangan engkena jadi buahan natijahna hasil daripada sorotan wahyu anu asup ka jero hate urang teh memperbaiki wudu memperbaiki salat memperbaiki hirup ngomong kuari rada diatur celi tepati didengekeun anu teu mangpaat bakitu keneh mata ieulah buah daripada wahyu Allah urang bersyukur ka Gusti abdi hirup teh moal kebal deui meureun jang geus kolot pasti bakal menghadap ka Gusti maha uningan nu mantak abdi ngaji ge meureunanan abdi deuk dipersiapkeun jang bidadari husnuzon burung pas kitulah kaayaan jadi lembur abdi nu gagah jadi lembur abdi nu sugih ku Gusti teh disorot bak wayu Gusti geuninganan teu daekeun ngaji haju salat teh henteu haju amburadul malah genggengan jeung jajawaraan naudzubillah min dzalik Gusti janggakeun eta ge makhluk Gusti ngan hadena abdi mah henteu disapertikeun kitu ulah kukumaha ngan hadena abdi mah henteu dijadikeun saperti kitu abdi mah dijadikeun sakumaha kahayang Gusti nu nu bagus ya deh anu dipake karidho ku Gusti ieulah korenganan nusarriful ayati liqaumi yashkurun
ente nyahueun timbul angin ti mana, ente nyahueun ieu cai nu disedot ti mana, ente nyahueun ieu hujan nu dihujanan ti mana. Nah urang ge sarua wahyu mana anu bakal disampaikan ditiupkeun ku kiai mana anu bakal nyorot ka jero hate urang teu nyaho, tinggal urang mah bersyukur bae alhamdulillahirabbil. Seperti kamari kula poe Jumat nikahkeun ta kapicung, kemudian balik Jumat teh di dinya teh aya tamu, ternyata orang tamu teh orang Washington. Kula ngobrol ti jam 10 datang ke jam 11 nyana teh deukeut teh sabaraha jauh ti istana Obama. Kemudian ngobrol nyaritakeun tentang Washington, cek nyana teh kiai masyaallah luar biasa perkembangan di Amerika. Kukula ditanya kamari ge haul ti dieu aya anu ti Amerika ngaranna Abdul Aziz eta mati kitu California. Kukula ditanya sabaraha jam eta teh ka California, cek nyana sekitar 11 atau 12. Wah jauh cek nyana. Kula mah di ibu kota Amerika Serikat. Nah ti dinya lah kula dek nyaritakeun tentang perkembangan Islam ketika Amerika nyerang ke Irak, balik di Irak ternyata arasup Islam. Lain dongeng bohong berarti eta. Kuari geus ribuan di Washington sehingga ieu presiden ge kagetin kok ieu bisa kos kieu ye, sehingga ngototlah umat-umat muslimin di Amerika nu aya di Washington hayang ngabangun masjid. Karena di ditu Yahudi aya kesulitan, ternyata di Cia aya salah satu Cia nu asup Islam. Masya Allah, iyalah kakawasaan Allah jeung rahasia Allah. Masya Allah karim. Nyanalah nu asup Intel Cia ka parlemen Amerika memohon supaya ngebangun masjid, diizinanlah lantaran nyana sorangan balik ke Amerika asup Islam. Dibangunlah di tengah-tengah kota Washington. Wah, masjid megahna luar biasa, bagaikan istana. Kuari arasup ka masjid eta sanajan di luar mah ieu tentara kararieu we masalah. Jadi ketika Jumatan tentara Amerika ngajaga ge lain naon lantaran besi ngayakeun kitu teror-teroran teroris. Belah ditu dijieun gereja ge anu dijieun masjid. Sehingga kuari terjadi pembahasan di Washington tentang perkembangan Islam di Amerika. Ya Allah ya Rabbi. Mantak cek manehanana ge kiai kula moal kebal deui bakal ka Washington, kiai ge diajak ka ditu. Dua tanu ngajak. Jadi kula mah geus jelas pisan geus aya ti nyana, endek ngajak Haji Pendi terserah nyana pisana. Sabodo lamun teh mah kula teh jadinya na mandek di ka Amerikakeun bae dijariahkeun. Geus teh diharapkeun balik ku kula ge. Ilain lalagaan orang bebeneran. Masya Allah karim, perkembangan Islam luar biasa. Kukula ditanya Islam nu mana ieu? Aya Islam ahli sunnah wal jamaah, aya Islam wahabi, aya Ahmadiyah. Nu dibiayaan ku mereka Islam Ahmadiyah. Masjidna megah-megah Islam Ahmadiyah. Eta mah orang buatan Amerika. Nah ahli sunnah aya kuat, ahli sunnah wahabi aya lah kesabara beda cak jana ahli sunnah wahabi menu penting mah ulah Ahmadiyah nya lagi nyahueun. Nah iyalah di Amerika luar biasa cak jana lamun kiai ka Amerika henteu ka Washington, henteu ka California, henteu ka Texas, eta mah sarua jeung ka Mekah teu ka Madinah. Cek jana kos kitu emang aya naon indah jasa cek jana di Amerika. Maksudnya indah kumaha sih Pak? Loba nu teu mare kecalanan. Tadi jaritakeun perkembangan Islam, kuari jaritakeun perkembangan Amerika anu sakahayang hirup. Cek jana urang jadi salaki pamajikan aya endek keluar bae teu meunang diganggu-ganggu. Bersanding jeung lalaki nu sejen salila manehanana suka atuh suka terus bae. Iyalah Amerika. Mentak kula hari teh saminggu teu betah ge. Aing teu betah di Amerika kos kadarieu amat ye. Teta kos kitu teh kebebasanana pohara. Tetapi kuari mulai mengenal Islam di Amerika. Lamun tadi nyaritakeun kamari urang di California, kuari di tengah-tengah ibu kota Amerika, Washington. Kuari masih kene di dia sekitar cengnya bangsa 3 bulan deui engke kula balik deui ka Amerika, anak pamajikan teh di Amerika di ditu. Ya Allah.
kedeknya badai ka dieu lantaran ka Amerika karak boga sajam doang jam 11 pulang ka masjid nyanana ka Jakarta deui. Nah yang kedek ka dieu deui ngobrol tentang Amerika. Ceknya jangan enggak Pak Kiai, sana ke Amerika dengan saya. Berapa jam naik pesawatnya? 27 jam. Waduh. Terus itu bagaimana dari sini ke Abu Dhabi nanti langsung Amerika. Itu sholat horenganan kapal Emirat, buatan kapal Emirat di jerona yang musolaan. Ya Allah, di urang mah imah ge musolaan. Horenganan lu jurusan Amerika, aku kali tanya kok itu kapal bisa ada musola. Saking banyaknya orang Amerika yang masuk Islam, maka warga Amerika memohon kepada Emirat supaya membuat kapal di dalamnya ada musolanya. Ya Allah, ya Robi, wartawan dia tilok nyaritakeun kos kitu. Nyahuan aing jeung wartawan. Kapal Emirat ke saya. Itu cokolatnya di dalamnya bagaimana? Di dalamnya ada kompas. Ketika lurus Baitullah kita selalu ikut. Ketika belok nanti kita ngikuti kompas. Aya di jerona. Ku dongeng doang mahes yang meninggal dari itu bayu. Satu-satunya kapal waya musolaan adalah kapal Emirat. Itu juga dipakainya cuma satu jurusan Washington. Karena lamana di luhur pesawat. Lilana di luhur pesawat. Masya Allah karim. Tekuat Amerika ge. Bahkan ayat satu syekh. Waduh jam naik. Wallahu a'lam